Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya. Tepang di sareng tata dan miharja anu beris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian kedua karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Paso sore Mulyana geus dangdan make dasi sagala rupa, tapi lain rek nepungan bebereuh dangdana teh. Saukur rek marengan panganten lalaki batur sakolana, anu dina peutingna wayang rek dipidangkeun. Rengse dangdana Mulyana indit ngajugjug nu karyaan. Brang-bring-brungna sora gamelan kasawur ku gandengna sora barudak, katurug-turug tamu murudul, puguh wae mata kawur nu mangku hajat. Nu daraga ngajajar lampuna caang marakbak, nurek lalajo pasuliwer, komo barang panganten geus aya di patengahan mah, meunang ngadangdanan sing sarwa hurung, ting karetip ting kolenyai, lir ibarat dewa-dewi nu nembe sumping. Panganten awewe dihapit kuno perlente, mojang lenjang tedak priangan, ari panganten lelaki dikawal ku Mulyana, sikep kewas sinatria, biswe ngerehkeun panganten. Kidalang ngemimitian tatalu, gamelanana ngemprung, nu lalajo kalaleprok maninga guruh. Teu sabaraha jauh tinu karyaan aya imah leutik camperenik. Di jero eta imah ting gerendeng sada anu baradami. Sing horeng nu ting gerendeng teh Nyi Mariah jeung emakna. "Emak, kumahanya Kang Dahlan ngajak nonton wayang?" Cek Nyi Mariah semunu bingung. "Harna make nanya ka emak kumaha dinya we. Saha kira-kira nu dipisuka ku nyai teh? Mulyana atawa Dahlan?" "Ari hate mah abdi teh ngait ka Mulyana. Sakitu seueurna kenalan abdi, tapi can mendak nu sapertos anjeunna. Mun di Bandungan tina eusi surat, basa sareng tingkah lakuna natra teu aya cawadinana. Ari Kang Dahlan mah jamina buraung sareng pupujieun. Katawis geus dina berkanana ari barang bere. Padahal ku jalan kitu teh hate abdi teu kataji." "Atuh geus petong daek. Taya gunana lajor jeung manehna ari hate berat ka Mulyana mah. Ari rasku pamerekna lebar deui lamun teu daek teh. Naon salahna upamaya pangabutuh mah menta tulung we ka Mulyana. Nu mawi emak teu wantun. Naha? Sadayana nu mikarep ka abdi lalaki teh kegereuweut teu paya abdi imut jigana teh hayang gerang ngarangkul we. Kabogaana sirikna teu ditembong-tembongkeun. Ari barang bere bro-broan tarasa wajarna, kawas nu hayang kapake. Nanging ari Mulyana masa balikna pisan, malah saumur abdi wawuh jeung anjeunna can pernah diuk paantel jigana teh pait. Kumargi seueur karagap teh atuh bade barang pundut oge teu pate wantun." "Nyamangsa bodoh atuh ari kitu mah," cek ibuna beri mukakeun panto lantaran di luar aya nu pupuntenan. Sing horeng nu pupuntenan teh Ki Dahlan rek nyamper lalajo. Kulantaran Nyi Mariah nyampak geus dangdan atuh teu nungguan heula. Terus Ki Dahlan amitan ka ibuna Nyi Mariah. Di luar lalempang ngarendeng pagegeye ari leungeunna dipacorokeun. Alah eta pacorok kokot teh nu kitu tah. Puguh we pikeun Ki Dahlan mah asa jadi Arjuna meureun. Sanggeus tepi ka balandongan, Nyi Mariah mulubus nyingrai-nyingraikeun anu lalajo dituturkeun ku Ki Dahlan. Ari geus panghareupna mah reg eureun, leungeun katuhu Ki Dahlan nyangkeh cangkeng Nyi Mariah. Sukabungahna Ki Dahlan taya babandinganana. Sabalikna ari Mulyana mah panasna asa diredab nempokeun nu pagegeye teh. Atuh da meuni natra ti jero kaluar teh. Hate tutunggulan samagaha, komo lamun Ki Dahlan seuri Nyi Mariah seuri. Ngalieuk pada ngalieuk bibirna hampir paantel, seblak, getih naik ka luhur. Ceuli beureup beungeut geuneuk, huntu koneng, sanes, huntu namani kekerot. Teu nyangka seutik oge bebeureuhna nyolo wedor. Sabar biasana mah Mulyana teh. Tapi ari mireungeuh kembang di seuseuk bara mah kaciri nafsuna mani ngagedur. "Keun sia diwejek geura ku aing," ceuk gerentas hatena. Katugenahan Mulyana jika mah terus rasa ka Nyi Mariah. Da buktina manehna make hayang nempo pangaping panganten lalaki nu kahalangan ku tihang.
Ari red ari seblak teruas taya papadana. Geuning nu diukigireun panganten teh Mulyana. Sanggeus kumpul pangacianana, manehna api-api henteu nyaho ka Mulyana. Satangah harewos kekidahlan. Kang, tuh tingali gerak nu ngaping panganten teh mani kekerot ngewaeun ka abdi. Pedah urang sasarengan panginten. Eta teh bisa lakieun abdi. Mungku abdi dibodokeun, margi abdi teu kiat paturai sareng engkang. Kanggo ngajaki suasana awon, panuhun abdi supados engkang mulih bae nyalira. Kidahlan unggek tandanya tujuan kana pamergan Nyi Mariah. Bari ngaleos manehna ngalieu ka Mulyana, ngan teu awas da kahalangan ku tihang. Tabu 12 panganten kedah lekasan cenah. Plong hate Mulyana molongpong. Komo dina waktuna panganten lugay mah. Buru-buru pisan manehna oge ka kamar anu geus disagikeun keur manehna. Sanggeus aya di jero kamar, jasna sarta dasina buru-buru dilaanan. Kamejana disinglidkeun, kopeahna dialungkeun kana luhureun kasur. Geus saged terus kaluar sarta mulubus nyamperkeun Nyi Mariah. Sirikna teu didupakan we nu lalajo teh. Ari gok jeung Nyi Mariah, lalakina teu kasampak puguh we nafsuna kapegung. Ai, engkang sareng saha? Cek Nyi Mariah. Sorangan, ayo kaluar. Jawab Mulyana menit teguk beri bijil deui kaluar. Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian kedua karya Kak Sukarna. Insyaallah urang beris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan nabi haja pamit permios.